Sampurasun nepangkeun wastapun Fitria Musdalifah ti kelas 11 IPS hiji. Di dieu simkuring bade ngadugikeun biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sadaya puji kagungan Allah anu maha suci. Alhamdulillah dina danget ieu urang sadaya masih dipaparin kasehatan tur kakiatan. Sholawat miwah salam mugi salamina dikocorkeun ka junjungan alam nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, tug dugi ka urang sadaya salaku umatna anu tumut kana ajaranana. Hadirin sadayana, dina danget ieu simkuring bade ngadugikeun perkawis babakti ka indung bapa. Indung bapa mangrupikeun jalmi-jalmi anu ageng pisan pangaruhna kana kahirupan urang. Indung bapa anu rela ngorbankeun sagala rupina pikeun ngabungahkeun urang anu salaku jadi budak. Lajeng indung jeung bapa nyaeta jalmi anu mulia pisan jasana. Tikawit indung urang ngandung dugikeun ka urang tiasa sagede ayeuna. Lamun diitung-itung jasa anjeunna sadayana ge moal bakal bisa kagantikeun. Teras kedah kumaha atuh urang sangkan ngabales jasana? Nyaeta jalaran ku hormat, patuh jeung taat kana sagala parentahna. Sabab sapertos dina hadis anu hartosna karidoan Allah nyaeta karidoan indung bapa urang. Kamurkaan Allah nyaeta kamurkaan indung bapa urang oge. Dina hadis eta parantos jelas yen lamun urang anu jadi budak patuh taat ka indung bapa urang, insya Allah Allah ge bakalan ridho. Indung bapa urang oge bakalan bungah gaduh budak sapertos urang. Tapi lamun cenah urang doraka ka indung bapa urang, Allah bakalan leuwih murka ka urang anu jadi budak, jeung bakal ngabuskeun urang ka narakana Allah. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin sadayana, aya hiji contoh pentingna babakti ka indung bapa. Hiji budak pagaweana bulak-balik kaluar kota. Budak eta teu pernah teu nyuhunkeun widi ka indung bapa. Harita budak eta rek indit kaluar kota. Sababaraha menit kapal rek angkat, budak ieu kaingetan sangkan manehna acan widi ka kolotna. Budak ieu bingung. Tungtungna budak ieu milih widi uih ka kolotna. Pok teh aya beja kapal anu rek ditumpakan ku manehna ieu teh ragrag cilaka. Tah eta hikmahna urang babakti kanu jadi indung bapa. Insya Allah bakal ditangtayungan ku Allah tina mara bahaya. Rizki urang bakal ngolocor, dihampura sagala dosa urang, sareng Allah ge bakal ngamudahkeun kasulitan hirup urang. Kukituna hayu urang sadaya elingkeun deui diri sorangan, pikeun ngajauhkeun perkara-perkara anu teu hade,
Urang tekadkeun deui sangkan jadi jalma anu saroleh hate, teu mika nyeri ka indung bapa ku ucapan atawa lampahna, masihan kabungahan ku sopan jeung santuna. Sakitu anu tiasa didugikeun, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.